Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya UPC, selamat berjumpa kembali bersama channel UPC Orang Pekedulan Cianjur. Pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan semuanya lagi pada sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberkahi dan dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baraya UPC, pada kesempatan kali ini saya mau bersilaturahmi kepada saudara saya yang kebetulan rumahnya ada di sebelah bawah ya, gitu, agak dekat sih dari sini. Untuk itu ikuti terus perjalanan saya untuk menyambangi ataupun bersilaturahmi kepada saudara saya di sebelah bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, nuju naon teh jadi beberes gini. Nah, beres nyata. Menuju ieu we pan mereng saya marasan we. Sehat kan? Alhamdulillah. Silaturahmi ya abdi ya. Duh. Tur nuhun pisan atuh kalengkapan atuh ge kumaha sehat. Alhamdulillah. Pun beres heula ya sakinanya. Baraya. Kita mampir dulu di pangkas rambut. Pangkas rambut naon teh Kang? Dalapan salapan lah pokoknya. Dalapan salapan Salapan. Pangkas rambut dalapan salapan anu aya di Kampung Bojong Sari bener Kang nya? Nya. Aya dua dalapan salapan teh sareng di Simpang hiji. Oh, di Simpang aya di Parihana pentenya? Cangket Jalegor. Oh, cabang kumaha eta? Ya, tempat pun rayi. Oh, pun raya anu ngakaduhana. Yanten sa ieu keneh sami pentenya. Sa produk lah. Sa produk keneh mohon. Sareng saha teh eta was teh Kang? Abdi Mohon. wasta anu laras. Mohon KTP, laras. Anu atos janten dina kakak gitu. Oh, kakak mah Yusuf. Oh, Yusuf. Mohon upami panggilanna panginten Ucut teh. Ucut. Oh, Kang Ucut teh itu nya. Nya katelan gitu. Terus lami akan teh leungih di dieu teh. Di tahun sabaraha 2015. 2015 ayeuna. Tah aya di dieu. 2004 wah tos lami oge nya. 2015 akhir Oktober. Asli orang dia Kang teh sanes? Asli mah Desa Bunijaya, namun upami kampung panginten di Lebak abdi di Parigi. Oh, kawit nama di Kampung Parigi. Gitu. Ka dieu mah janten ngumara pentenya. Umara. Janten. Kan? Bios ieu mah. Ieu mah abdi ka dieu. Silaturahmi sejak silaturahmi. Itu maksudna mah. Katampi pisan panginten. Akang mah kegiatannya mangkasnya benernya saharina teh. Ari upami kegiatan anu Rutin atos gitu. rutin mah Mohon. mangkas we mata kaki we santai sebari ngopi sebari ngarokok upami aya anu dongkap panginten uli paras Mohon. di parasan Kenten eta teh tiap dinten sok aya wae kan? aya wae Alhamdulillah. aya Alhamdulillah katanya. nya Eta teh upami biasana kesibukanna sok tiap-tiap bade aya acara naon kitu ari pangkas. upami kana marema nama bade boboran dah Bade boboran. nya Seueur nu di Parangkas teh. alhamdulillah seueur upami samen mah seueurna murang kali we. Oh, upami bade boboran mah sepuh anu upami bade menjelang hari kenaikan kelas mah saman teh murang kali seseueurna teh. Murang kali tah kan. Nuhun. Seueurna teh. Kan ieu mah khusus pria benarnya nampi teh ari wanita. Nampi. Istri. Oh, sok. Nya.
Eta kantenan pentingnya eta mah. Nya kantenan istri mah ngan jadi sok ragam geuning motong kan upami istri dari perkawis ayeuna marasan mah panginten unggal tahun benten motif dari itu ada tiasa nuturkeun sih da marasan mah kitu-kitu keneh Eta mah penten motif mode mah tiasa diulik kurang gampil Kang nya. tah gitu gampil juga Aya nu dimohek teh mah teh nya. nya Anu gampil pisan mah si Kang nya di botak kumaha? Eta mah upami botak licin sesalah botak licin mah Oh, kadang-kadang dikerik kapan ngangepesok eta kabar aya jadi emang Ucut ini teh aktivitas keseharian teh kieu marasan rambut. Pulang. Pada lebaran pan kedah di paras. Enten ngasep Kang nya. Nya. Isin benten jambrong mah. Parasan sampai kita acan ya tuh. Sering Kang di paras ka dia? Alhamdulillah sering. Sok isin geuningan ari datangi mah. Gitu. Pamitos gondrong teh. Jadi dia mah teu aya tapi waktu di dia paling tanya. Mohon. Ieu pangsaena. Oh, gitu pangkas rambut 98 ya. Mohon. 89 89. 89. Enten lupina tos ka Sohoro ge nya. Mohon. Tos lami soalna. Tos lami hampir seberapa tahun. Di tahun seberapa nih Kang? Di tahun 2015 ya? nya Di tahun 2015 sudah deh. Ari kawit na kieu teh belajar nyalira otodidak atau napi kursus lah Kang? otodidak apa mah Otodidak? mohon Oh, otodidak. nya langsung terjun ke kantor kursus heula Langsung dipraktekkan we kana mastaka nya. nya Gitu. alhamdulillah kan aya nomor canten oge Mohon mendugi kadangat ayeuna. nah gitu pami kursus mah kan aduh geuning ngadangun oge kerasa baraha Kajian aya nu kecewa. Are eta ngawitan terjun langsung ku mesin kieu tapi ku manual. upami kapungkur mah sakaacan terang mesin ku gunting we heula Nya ku gunting di manual istilahnya. Acan gaduh. Sok aya eta nu komplain kapungkur. alhamdulillah henteu Teu acan tanya kantosnya. nya Ada kieu cenah sa Kang Man joromol. teu kantos eta nya. kantenan komedi ka dicabok mah teu Nuju tarif sabaraha per mastaka teh? kapungkur teh tahun 2012-an upami telepat mah kapungkur di Tangerang teh abdi nuju pangaos 10.000 10.000 teh nu dewasa kapungkur pun abdi di kota panginten Nuhun. setelah Yang orang kali mah 7.000 kapungkur Ai eta pangna ngalih ti kota Kalemur teh maksudna naha kumaha? maksudna Nya naha naha teu betah we di kota di kota teh sanes teu kahartos teu betah beunanya. teu betah we Kalarasan di lemur teu acan seueur panten kieu nya Ya, nah kasebatkeun teu acan harita mah panten. acan mung 2 kapungkur teh di lembur teh di dieu Ieu nama teh seueur. Aya nama itu seueur panten nya seueur cabang. wah ya nama pas hampir unggal kampung Aya panten namanya. aya namanya Aya di lemur mah enak di dieu tempat anu nyalira panten Kang nya. menyalira Mohon raos. nomor tua Kan aya di kota mah panginten kapungkur sagala kedah ngontrak ngontrak. kapungkur mah ada damel di abdi di batur Oh, kapungkur mah. ya Iya nama ngagaduhan nyalira gitu. nah gitu Ya itu baraya Mang Ucut pangkas rambut 89. Enten upami baraya nuju kalarasan ngalangkung kalarasan panginten teh acan di Paras rambut hoyong di Paras tadi dia lokasina di Kampung Bojongsari aya upami ngalangkung ka daerah Bojongsari Desa Budijaya Kecamatan Pagelaran. Aya ieu pangkas rambut Mang Ucut. Nabi pangkas rambut 89. Insyaallah pada melana rapih. Itu oge pangaos kajangkau katanya. Hatur nuhun Kang nya.
Ya siap. berbincang-bincang atur nuhun ku abdi diwagel waktosna. Kesawian. Mudah-mudahan kita sanes waktos abdi amungan di kapalihan dia gitu. Mohon diantos bisa. Mangga di kantun ya sanes kirang sono ya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.